Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah bahwa asdaqul maqalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala aydan fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Wa qala Ibnu Malik fi kitabihi wa khabarul mahsuri qaddim abada kamalana ilattiba'u ahmadat. Langkung tipayun sabanda nahaturkeun salam kawilujengan mangga urang sami muji tasyakur kadat Allah anu Maha Ghafur. Urang sami ngaweningkeun galih, urang sami nyandangkeun puji puja Allah Pangeran Azza wa Jalla. Kalayan alhamdulillah dina ieu mangkom dina ieu saah urang sadaya hakikat ku Allah dikempelkeun oge syariat wasilah. Dua hamba Allah nu baris ngadahuk dina ieu patempatan kalayan insyaallah sakedap deui baris didahukeun. Mudah-mudahan kempel ngariung urang sadaya dina ieu pertempatan sing aya dina ridona Allah, siang diamparan ku rahmatna Allah, dibuntel ku magfirahna Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat kali salamna Allah pamuji terlimpah curah kapaduka nu mulia Habib tertinggi Rasul pinunjul yani Habibana wa Nabiyana wa Maulana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin miwah atba'ut tabiin oge malah mandar urang sadaya jaga di poe kiamat. Dina waktu urang susah linglung bingung nu taya hinggana, mudah-mudahan urang sadaya kagero kagupay kaangkeun nyaeta kacana karawu kapangku kakele kasangke kumantena dicana kana surgana Allah sinareng kulawargi urang ngalampungan syafaatul uzma ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapayuneun kersana Sahibul maqasid, sahibul hajat, kersana bapak calon besan nyata bapak kali ibu anu kalintang kusim kuring dipihurmat. Pamugi aku Allah dimuliakeun oge al mukarram kersana pengatur waktu pangjajab acara pangbagi wanci anu kalintang kusim kuring dipihurmat.
pamugia ku Allah dimuliakeun, para alimil ulama, para zuama, kasepuhan sadaya anu kalintang ku simkuring dipihormat, pamugia ku Allah dimuliakeun. Oge yang terhormat akhinal kiram kersanal Ustad Syarifuddin anu alhamdulillah akhirna nyata anu janten petugas di kantor urusan agama anu kalintang musim kuring dipihormat, pamugia ku Allah dimuliakeun. Teu hilap para tamu leman tinu caketua iman tinu tebih anu kalintang musim kuring dipihormat, pamugia ku Allah dimuliakeun. Langkah pertama sim kuring dina ieu kasempatan nyaeta bingah anu amar watasuta, bingah anu kagiri-giri naon margina ku margi gasik ditampi enggal dibagiakeun, bahkan calik dina ieu pertempatan anu sakieu raosna anu sakieu sugemana kalayan ieu teh panampian anu sakieu saena. Mungguh sim kuring sinar rombongan ku margi kersana Saibul Hajat kalaresan di bumi mah nampi tamu teh tara dikikieu. Ieu mah alhamdulillah panampian anu sakitu saena bumi dugikeun ka dihias. Ieu teh optimis sim kuring husnul khotimah. Naon punten husnudon gitunya sim kuring nyaeta pangbagea ieu sahibul bait anu kalintang saena. Mudah-mudahan kasayang sahibul bait di dieu sing kapendak dunyana sing dibarokahkeun ku Allah, akhiratna sing didamel amal batos anu aya dina panampian Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kaduana tawakuf anu disuhun, jembar hampura anu ditedak wirehing sim kuring nyaeta sinareng rombongan ngabring kana ieu pertempatan. Boh pilih mah aya tata titi bahasa anu teu kareka atanapi ucap lampah sim kuring sinareng rombongan anu teu sesuai sinareng urang dieu. Sihapunten tawakuf anu disuhun, jembar hampura anu ditedak. Anu salajengna sim kuring cumarios dina ieu pertempatan daya sanes. Sim kuring teh muakalah di atas senamina pun lanceuk sakulawargi nyaeta keresana Bapa Aso sinareng Ibu Iyah. Kaleresan upamina sabna eta teh pun lanceuk janten ka ieu pun anak nyaeta Jang Roni kaleresan panginten pun anak. Kakuayana kitu dina ieu kasempatan anjeunna ngawakilkeun ka sim kuring sejana ijabkeun ngadugikeun kana naon permaksadan oge maksad atom ngariung ngaleuk nyaeta kana ieu pertempatan. Kuayana kitu siapunten ka para guru sadaya, ka para kasepuhan. Boh pilih mah sim kuring dina cumarios dina ieu pertempatan kirang waspaos, kirang upami, bahkan upami teh mah aya hadis lepat baris Quran lepat mana sieu hapunten anu kasuhun. Nya diantawisna sim kuring panginten sinareng rombongan angkat kana ieu pertempatan nomor kahijina seja ngahaturkeun salam silaturahmi ka sadayana. Anu mana mudah-mudahan ieu silaturahmi sim kuring sinareng rombongan nyaeta di Kampung Neglasari, Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong ngabring angkat kana ieu pertempatan seja nepungkeun tali silaturahmi ngahubungkeun ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan ieu silaturahmi urang sadaya sing ngajantenkeun saur Kangjeng Rasul nyaeta pamukalawang kabagyan ti Allah Subhanahu wa taala. Atuh mudah-mudahan dunya urang sadaya sing dijembarkeun ku Allah, yuswa urang sadaya sing dipanjangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyangakeun salam silaturahmi ka sadayana. Anu nomor kaduana punten urang ijajah ieu teh nya kabujang hujan gitu. Sok sanawa caket ari hujan mangere kedah miuhan. Nomor kaduana sim kuring sinareng rombongan
nyaeta angkat kana ieu pertempatan teh sejak ngahaturkeun salam naon kitu silatul waqdi nepungkeun tali pasini atanapi nepangkeun perjanjian anu sakumaha parantos dijanjikeun sababaraha mingon anu kalangkung sababaraha sasih anu kalangkung bahkan mungkin tahun anu parantos kalangkung dina ieu kasempatan nyaeta simkuring asmana Bapa Aso sinareng Ibu Iyah nyaeta nyandak pasukan kana ieu tempat oge nepangan kanu janten calon besan di dieu ngahaturkeun salam silatul waqdi nepangkeun ayeuna janji pasini pasang subaya tah dina sahan ayeuna mudah-mudahan ieu janji urang sadaya janji sohibul maqasid nyaeta janji Bapa Aso sinareng Ibu Iyah sakulawargi dina sahan ayeuna mudah-mudahan singa jantenkeun lulubaran ulah ditaroskeun jaga di poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyangakeun tah janjina. Nomor katiluna nu bade dihaturkeun teh nyaeta silatul mali. Nyaeta disanggakeun teh hartana. Ya teh kaleresan kersana ibu bapak calon besan simkuring sinareng rombongan angkat kana ieu pertempatan istuning teu aya nu dijingjing teu aya nu dicanak teu aya nu dikeupeu istuning teu aya kapal keupeuleun teu aya pasar pesereun teu aya jangjang jingjingeun angkat kana ieu pertempatan teh kumargi sakitu sapunten anu kasuhun boh pilih mah aya saur paripaos kaina sahleh teras ayeuna tuangeunana sahwa eta mah tawis tilam ka isin bae mangga ngahaturkeun oge anu salajengna nomor kaopatna nu bade dihaturkeun teh nyaeta silatul jasadi bade ngahaturkeun jasadna pun anak yang roni ieu teh kalaresan ibu bapak calon besan ieu pun anak angkatna ti ditu dugikeun ka rurusuhan dugikeun ka mobilna oge teu kenging disiap angkat ka dieu pangpayuna saking ku ulah aya nu naon ulah aya nu mayunan Masya Allah ibu katinggal dangdananana ya pun anak sugan mah ustad we padahal mah di bumi mah sanes kieu ibu siapunten anu kasuhun ieu teh saking ku saur paripaos teh mah hoyong ka alam ku bapa sinareng ibu di dieu tah bayana kitu simkuring teh bade nyangakeun ieu pun anak tiluhur sausa pramut anu dituruban ku ketuk dihanap sayebas dampal anu ditilaman ku sapatu di tengah saaya-aya ngarupikeun urat buntu rupina jiga surutu lamun teas leuwih teas alah batan batu ngan pedah lamun ayeuna bitu kanggo ibu ramana bisa janten incu kitu panginten nyangakeun ieu pun anak da kaleresan ditinggal ayeuna jasadna ieu pun anak jasadna teh tos ageng saurang sunama salirana tos jebrog ditinggal ayeuna rambutna tos jabri sampeanana jebrag deui namun anjeunna teh teu acan jibreg dina saha ayeuna bade disangakeun ieu kanu janten calon besan di dieu ieu pun anak kalaresan pun anak teh istuning ukur ageng teh salirana hungkul ditinggal ayeuna anjeunna sepi ku pangarti tuna ku pangabisa anjeunna angkat ka dieu teh istuning saur paripaos sepuh mah
ngalakijing ka Citawa ngalajengkol ka Astana henteu jingjing henteu bawa mawa nu ngarengkol we eta dina kalana kitu tah ieu pun anak nyaeta para wargi sadayana oge uninga panginten dina ieu saah bade disuhungkeun ka calon pesan di dieu kanu janten ibuna ramana si Nyai nyaeta mudah-mudahan ieu murang kalih pun anak nu diabring ku tatangi nu diantai ku tatangga ti ditu sejak ayeuna ngalaksanakeun sunnahna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur tadi wa khabarul mahsuri qadim abada kama lana ila tibau ahmada. Janten dina ieu saah anjeunna seja ngalaksanakeun pasunatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade nyangakeun pasar utami kasih Nyai di dieu datang tosna oge eta nu disangakeun anu paling pokok nu tadi teh nya sok sanaos ayeuna ieu pun anak teh pemuda gandang pertentak gedungna tinggi menjulang sawahna luas membentang tidak lupa rajin sembahyang sudah ke Mekah naik kapal terbang kendaraan super gijak tapi anjeunna teu boga gagap cik ibu bakal ditampi moalnya tah ieu eta nu pokok mudah-mudahan sakali deui nyangakeun ieu pun anak pangnikahkeun ieu pun anak upami teh mah ieu pun anak teh ka alam ku salira ibu ku salira bapak di dieu anu salajengna panginten simkuring sarombongan sadayana nya di Roisul Kapilah atanapi di kepalaan ku simkuring teh istuni sepiku pangarti tunaku panabisa salaras nama nu kedah nyarios teh guru-guru simkuring nu aya dina sagedengan simkuring namun anjeunna sejamet to ka simkuring penten dina ieu saah nu bingah amarwa tasuta mudah-mudahan ieu naon kitu mandat simkuring anu dilaksanakeun dina saah nu ayeuna sing aya dina ridona Allah anu terakhir urang doakeun kurang sadaya mudah-mudahan ieu dua insyaallah subhanahu wa taala nu baris ngalaksanakeun non laki rabi nu baris di istrenan mudah-mudahan bila manangke dijantenkeun suami sinarang istri mudah-mudahan urang tiada doang kurang sadaya sing tiasa ngarintis laki rabi anu harmonis tiasa ngabina rumah tangga anu ideal mudah-mudahan sing tiasa sakinah mawadah warohmah amin ya Allah ya robbal alamin sakitu panginten kersana ibu kersana kasepuhan sadaya nyaeta naon rupi mandat anu dibebankeun ka simkuring nu diaturkeun maksad ahdom dina saah nu ayeuna sakitu anu kahaturkeun kirang sinareng langkungna hapunten anu kasuhun kalayan ditutup kedua hadan Allah wa iyyakum ajmain akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.